medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari teh ki lonjor sareng dua baturna tos tiasa dirubuhkeun ku santana anu salajengna Mang Odek marentahkeun ka ki lonjor sareng dua baturna pikeun ngadongso ka Juragan Sarbun supados tiasa mulangkeun nyinemah upami henteu dipulangkeun maka padumukan Juragan Sarbun bade diacak-acak ku Mang Odek kitu kamari kajantenanana mangsa kilonjor sareng dua baturna tiasa dielehkeun ku santana anu akhirna Mang Odek sareng keluarga Ambu Oning Abah Onong ngantosan ka sumpingan Juragan Sarbun dina danget eta urang lajengkeun serial Si Konsleng dina jejer carios putus Si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Mang Odek ngilu suka seuri ningali paroman Ambu Oning anu hegar marah mayit teh. Alanyaan si Ambu jadi cenghar ayeuna mah. Ngobrolna oge sagala diborong ayeuna mah kana sisindiran mah kana paribasa mah eta memang kudu kitu Ambu nah make jeung kudu susah-susah ngajalankeun ieu hirup da jampe hirup mangan saeutik atuh lapar kari dahar haus kari nginum tunduh kari sare kabingung tong dikukut sabab teu dikukut oge datang sorangan kabingung mah Coboga cenah keur biaya sapopoe kari barang siar ikhtiar dina teu hasilna cenah jadi eueuh da hareutnya kari puasa aya cenah anu mercaya mere nginjem kari tarima ditagih can bisa mayar kari balaka can boga terus-terusan ditagih sampai dah can aya keur mayar kari ngomong sadaya-daya apan anu nagih hutang teh jadi boseneun ta anu akhir nama dibebaskeun tah hutang teh lamun geus kitu mah apanan nya lugina be ka urang nalin apanan kitu unak-unik na dina ieu kahirupan teh anu penting mah keur odek soredek si jago dengkek mah boga kayakinan Juragan Sarbun pasti datang bari nganterkeun nyine mah gitu. Memang bener teu nyalahan caritaan Mang Odek kira-kira wanci paso sore harita Juragan Sarbun aya datang di baturan ku kilonjor jeung bari mawa nyinemah atuh barang datang oge asup ka jero imah nyinemah langsung agabrug ka Ambu Oning bari sumegruk ceuri sedengkeun Juragan Sarbun jeung Mang Odek oge disaksian ku Abah Onong jeung kilonjor katut santana pada ngariung Balungbang Timur harita Mang Odek anu keur cumarita nuhun ya Juragan Sarbun aya sumping ka dieu terus terang keur sim kuring mah salaku anu jadi dulur si Abah ieu teh ngarasa bunga ngan ieu kabungah teh kamari-kamari ieu mah keur si Ambu jeung si Abah mangrupa kasusah anu teu bisa ditukeran ku harta banda brawitna ati moal lantis ku duit naon margi sabab ari kanyeri dina hate mah heseng baranana nah naon cenah anu jadi sabab marga lantarana nya lantaran tindakan Juragan Sarbun asal ngeunah sorangan
Ditaneskeun kitu ku Mang Odek teh harita Juragan Sarbun kekereuceuman eraeun jeung sieunun siga nama ku Kilonjor direret kencang Juragan Sarbun harita nyarita dina sikap anu sopan. Jadi nyaeta anu batak ka dieu oge yo sabab lantaranana nyaeta hayang menta dihampura kambu jeung ka Baonong. Jadi pokona mah kuayana ieu kajadian teh anu batak nyaeta kumaha tuh da aruba sari lebah dinya mah kuring teh salah. Jadi nyaeta tuh kumaha teh aya da meureunan kunaon teh meureunan ieu teh kitu meureunan. Aduh teh kudu gemper kitu Juragan Sarbun. Tah ayeuna mah kieu yo. Anu jadi katugenah sim kuring mah ieu teh kasusah kasedih jeung kanyeri batin ambu jeung Abah Onong bakal susah diubaranana. Sedangkan Juragan Sarbun mah keukeuh boga angkeuhan kulawarga di dieu teh masih kene boga hutang. Ari kanyeri jeung kaperih kulawarga di dieu akibat tindakan ti Juragan Sarbun rek kumaha ngubaranana. Jadi lamun boga maksud hayang Balungbang Timur tah ieu masalah kudu beres eces heula ieu Juragan Sarbun. Juragan Sarbun ngabagikeun paneutupna ka Abah Onong jeung Ambu Oning anu keur ngusapan nyine mah incuna anu masih kene nyuuh dina lahuran Ambu Oning. Geus kitu mah terus ngareret ka Kilonjor, ngareret harita unggeuh. Juragan Sarbun neutup ka Mang Odek terus kedah deui lisan. Jadi ari pasoalan mah nyaeta di ayeuna mah ambo jeung abah di dieu geus henteu kudu mikirkeun deui hutang. Dibebaskeun ku kuring. Geus eueuh jeung teu boga hutang ka kuring. Asal nyeta kuring dihampura ku ambo jeung abah di dieu. Nyeta tuh kumaha aya kitu we eta mah gitu. Tah lamun kitu kakarak eces. Yem kuring jeung Kilonjor oge ieu santana si bocah sakti jadi saksi yo kana ieu kajadian yo. Tah jadi kitu geuningan ambo oge abah. Jadi ngeunaan hutang mah geus dibebaskeun ku Juragan Sarbun. Atuh ambo jeung abah kitu deui nyine mah di dieu kudu ngahampura ka Juragan Sarbun cenah kitu. Ambu Oning neutup antep ka Juragan Sarbun bari terus nyarita. Nya ari ambu mah teu kinten nganuhunkeunana ieu teh wireh Juragan parantos ngalisankeun sapertos kitu atuh salajengna ngeunaan ganjelan dina hate ambu kitu deui dina manah salira. Dinten ieu mah urang sami-sami lubarkeun supados ulah aya gantar kakaitan tunggul sirungan. Ari margi anu ngaranna silih hampura mah memang sakedahna. Ari margi nya kitu mungguh di makhluk. Muhun dari jelema mah teu bisa bener wae da sanes malaikat atuh salah wae. Teu bisa deui da lain setan. Mung ari harepan ambu mah mudah-mudahan we ti ayeuna ka hareup mah kajadian anu karanapan ku ambu ayeuna teh ulah kasorang deui bawa ku ambu. Kitu oge kunulian kitu tah Mang Odek ambu mah. Tah eta anu penting nama Gan Sarbun. Dalah sanajan sim kuring oge sami sarua pisan ieu teh. Henteu miharap lamun di ieu lembur nepikeun ka aya kajadian saperti anu karanapan ku nyine mah. Ari margi sim kuring mah mikarunyakeun jeung mangkarunyakeun ka salira Gan Sarbun. Salira kedah emut yen hirup katungkul ku batik. Paeh teu nyaho di mangsa. Apanan datang urang ka alam dunya teh teu barang bawa, balik oge moal aya nu dibawa.
Maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna, jalma paeh maninggalkeun ngaran jeung amal perbuatanna kasasama. Tah. Urang kedah eling kadinya. Ari margina 1000 di haruduman salaksa dihalang-halang. Saketi dipinding-pinding tos dugi kana wanci na datang kana mangsana mah sanajan dipantuan ku beusi paribasana urang bakal mulang ninggalkeun ieu alam pawanangan umur moarek 1000 tahun Gansarbun. Jadi Gansarbun geus meujeuhna lamun urang ngamimitian ngarobah laku kahirupan sabab ari ceuk kolot kapungkur mah moal aya kanyataan ngaluwihan perbuatan. Melak bonteng buahna bonteng, melak cabe buahna cabe, atau melak gorengnya buahna gorengan. Lah lah salah kana gorengan lain. Oh maksudnya teh melak goreng tangtu buahna oge goreng, melak hade tangtu buahna hade gitu. Di papatahan seperti kitu kumang Odek Juragan Sarbun ukur bisa tungkul puguh ngerasa jeung kahartieun meureunan ku manehna anu salila ieu ukur ngalajur nafsu rasa maneh luhur kuta gede dunya asa aing pangbeungharna ningali Juragan Sarbun masih keneh tacan cumarita Mang Odek harita terus ngomong deui ditujukeun ka Juragan Sarbun. Anu matak anu mawi ieu Gan Sarbun yo nya ti ayeuna kapayun mah tinggal ngalampahkeun kahadean kasasama lain rek ngabibita supaya engke asup sorga ngan geus jadi kewajiban neundeun kahadean kasasama lamun ngarasa jeung rumasa urang teh jadi manusia sabab ari kang ngaranan manusia mah nyaeta makhluk anu boga rasa rumasa lain ngan sakadar boga rasa wongkol tapi sing bisa ngarasakeun boga pikir jeung bisa mikirkeun jadi lamun rumasa manusia sing bisa ngarasakeun jeung mikirkeun jalma nu sejen sabab waktu urang lahir jeung engke dina waktuna mulang mah jelas urang teh teu boga neon-neon jeung teu bisa neon-neon malah henteu mawa neon-neon lamun embung di neon-neon engke di alam neon-neon mangka ulah rek nyieun neon-neon bisi aya nanaon kitu we pentingna mah dah ayeuna kumaha sikap Gan Sarbun ayeuna. Juragan Sarbun bener-bener we teu beda tibuk menang mabuk henteu ngadebat saeutik oge kana setiap caritaan Mang Odek da puguhkeun pisan meureunan kana mamaras hatena. Harita katingali lalaunan beungeut Juragan Sarbun cengkat saterusna ngomong deui lalaunan. Lu kuring janji Mang Odek jari pokona mah nyeta kusabab rumasa marek deui-deui ngalakukeun tindakan saperti anu geus-geus nyeta jadi kumaha tuh ya pokona malah caritaan Mang Odek kaharti pisan ku kuring nu mantak nyeta nya kitu we lah nya eta mah nya kitu kaharti lah pokona mah nya nuhun ari kaharti moal kaharti mah nuhun sim kuring bungah jeung bagja nguping kasauran salira Gan Sarbun saperti kitu. Ieu kajadian teh sing jadi enteng keur urang sarerea. Malah ti ayeuna kahareup mah urang kudu jadi baraya. Sabab baraya salaksa masih keneh kurang. Musuh saurang loba teuing. Kitu apanan ceuk Odek soredek jago dengkek dulurna si koncleng mangna santana si bocah sakti teh. Tah ayeuna mah mangga atuh ditampi heula ieu dieuleut caina. Kitu di antara Balungbang Timur dina waktu harita. Sanggeusna Juragan Sarbun jeung Kilonyor baralik, harita Abah Onong terus nyarita ka Nyi Nemah anu jadi incuna anu geus leler kasedihna. Nyai hidup kudu nganuhunkeun we ka ieu Mang Odek jeung Jang Santana anu geus nulungan Nyai.
Namun Abah jeung Ambon teu panggih jeung ieu Mang Odek oge jang santana ku jalan milu mondok di dieu meureunna nepikeun ka ayeuna teh Nyai teh masih keneh di kekeupan we ku Banon Kolot Juragan Sarbun. Nyene mah ngabagikeun paneutupna ka Mang Odek jeung santana bari terus nyarita. Abdi nganuhunkeun kadapi tolong salira duaan. Mudah-mudahan me anu disaurkeun tadi ku Juragan Sarbun teh sing leres-leres dilaksanakeun. Margi tos seueur wanoja pantaran abdi anu jadi korban. Margi nya kitu rasa maneh jadi jalma beunghar panginten anu mantak tindakanna teh sawenang-wenang. Nyapira kue tadi apananku Mang geus dieces-eceskeun sagala rupa. Nah piraku teu eraeun ku dirina lamun teu robah laku lampahna. Anu penting Abah jeung Ambu ayeuna mah tenang hate. Lain kitu Ambu? Ih, da atuh nya pisan Mang Odek. Muji syukur kanu agung ka Gusti anu Maha Suci anu nyangking pasti papasten nu nyipta waruga jagat ku perantarana Mang Odek jeung jang santana. Ambu jeung anu jadi incu jadi bisa deui ngariung patepung lawu. Kabingung teh geus leungit ka bawah ngapung ngan ieu jang santana mah carang takol pisannya. Nyeta hari anu punyul ilmu marang nyarita mun teu perlu mah ukur mesem-mesem meuni mata gemes Ambu mah hayang ngiwit pipina teh Beakon teuing ku abdi teh Ambu. Nya da kumaha tuh kana nyarita mah beuki pisan ieu teh. Komo ari mah patahan jeung nyarekan batur mah. Wah, eta mah pagawe anu paling geunah jeung paling babari keur abdi mah. Ke Bandung anapanan tadi ku Ambu waktu tadi abdi mabatan Juragan Sarbun ge nya. Nya puguh hayang seurit eta tadi oge. Mani ngeluktung ku jeung ari ngomong teh bet kitu deui. Kurang-kurang nama mata teu kaharti naon maksudna. Nya maksud Ambu teh teu bisa ngomong anu benar. Si horeng sanajan berat beunghar ge ari nyarita anu bener mah bet teu bisaeun geuningan. Jauh jeung Mang Odek mah Ambu mah bet jadi hayang nurutan sajabaning ti lancar teh eta jeung sok murwakanti wae. Aya wae deui piomongeunna teh. Abah Ono ngareret ka Ambu Oning anu jadi pamajikanna teh lila terus nyarita. Monggo Sambu atuh hantem we diajakan ngobrol. Urang ajakan heula ngariung dahar angguran. Da geus dijelaskeun di memehna oge apanan ku Mang Odek teh. Sanggeusna beres urusan urang ieu Mang Odek teh jeung jang santana teh apanan rek neruskeun deui lampahna. Neangan laratanan anu jadi akina jeung mangna teh ya. Nya si Konsleng jeung jang Wisrawa. Nya oi. Jadi kudu kumaha atuh ya. Ambu teh mulang tarima ka Mang Odek jeung jang santana anu geus nulungan kasusah jeung kabingung Ambu jeung Abah oge ieu si Nyai anu jadi incu. Jadi Mang Odek jeung jang santana teh tetep we nya ieu teh rek neruskeun lampah neangan laratan si Konsleng jeung Wisrawa teh ya. Teu bisa mun sapoe dua poe mah heula di dieu gitu Mang Odek. Aduh ieu teh lain teu hayang Ambu. Tadi ku abdi pan dijelaskeun samemehna. Dah, ieu teh sasatna abdi teh keur neneangan laratan anu jadi aki jeung emangna jeung santana. Anu acan pasti ieu teh ka mana lampahna. Kangaranna neangan jalma nu hirup teh atuh Ambu henteu gampang. Anu mantap hampura ieu lain teu hayang lila-lila di dieu yo. Ngan kumaha tuh dah masih kene boga hancah. Jadi dina poe isuknya da ayeuna mah sakedeung deui oge poe. Abdi jeung santana jelas bakal teruskeun lampahan. Ya mudah-mudahan be atuh anu dia teangan sing kapanggih.
nyapuguh be atuh kudu kapanggih Mang Odek. Pokona mah ari keur ambu mah percaya kana usaha Mang Odek kitu deui jang santana. Puguh anu diharepkeun teh apanan taya deui kajabati bisa ngariung jeung nu jadi aki oge mangna. Nya karasa ku ambu jeung si Abah poe-poe kamari atuh apanan hatete sama gaha malah make terus aya pikiran aral subaha nyalahkeun we kanu maha kawasa ngan aya bagja geuning jadina sabab dikersakeun patepang jeung Mang Odek oge jang santana nu akhirna mah apanan salamet sarerea kitu tah. Abah Onong salakina Ambu Oning ngilu mairan caritaan deui. Menggo samu esok gerak ka dapur heula ka itu jeung si Jai. Heula asin jeung nyambal urang dahar ngariung. Apa lanceuk Mang Odek oge tadi kitu mun lapar dahar mun tunduh sarekon. Hehe hantem we jeung mah disuguhan ngobrol. Atuh da moal aya tungtungna lapar anger abos angin heueuh. Hehehe. Kaayaan kulawargana Abah Onong jadi tenang deui jeung lugina kahirupanana sabab nyine mah anu dibawa ku Juragan Sarbun geus dipasrahkeun tangtu be kabungahan anu taya babandingan keur ambu jeung Abah Onong kitu deui jeung nyine mah Mang Odek jeung santana memang geus pada sapu dina poe isukan bakal neruskeun deui lampahna neangan laratan si Koncleng jeung Wisrawa. Wargi Dahlia geunyan waktosna parantos teh kapan urang ngecakeun heula serial si Koncleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui hatur nuhun ka sadayana wargi-wargi anu saratia teras ngadagukeun dongeng Sunda Ti Dahlia hapunten tina samudaya kakirangan kalapatan sing kuring salami ieu dina ngaping hasuh acara dongeng Sunda Ti Dahlia siapunten anu kasuhun sakali deui sim kuring panenden Meri amit mundur amit mungkur kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.